Waduh, Kasus. Im. Kasus. Wah, kasus Aduh, kasus. Kasus. Aduh, kasus. Pak Haji, Ya, Kang. mabar kuy. Dari heureuy wae. Rek meser naon? Heureui Wah Haji, saur papap cenah bade nambut balincong. Panyate naon? Bade diangge balincong mah. Ya padahal mau ditambutkeun ku papap bade dipacihan cicis jeung oleh-oleh ti bale. Henteu Kang, moal diangge balincong mah, sok bade diangge mah. Ieu. Heureuy dia mah. Wios Wah Haji, da kakang ge tadi heureui. Aduh, kasus. Katipu wae ku budak eta dek nah. Mabar heula kuy. Ripep. Nice. Akhirnya kakang tos mulang. Nya mah, Mana sih papa? itu papap mah di payun. Mah, tuh tadi kan kakang teh sareng papap diangkot. Tah, papap teh miwarang kakang ngasih tempat dudukna ka teteh ayo. Oh nyasai atuh kedah gitu. Emang kunaon gitu? Tapi kan kakang dilawan ku si papap. Astagfirullahaladzim. Papap! Kasus. Rilut. Si man. 2 menurun. Lompat jam. Jam. Revive. Oh, damn. 4 mendatar. Bahasa Inggrisna pintu. Naonnya? Rilut. Tah kabeneran sih Kakang. Kang keur naon Kang? Keur mabar, Di mana? pulang les bahasa Inggris kunaon gitu? Kabeneran Ari bahasa Inggrisna panto naon sih? Door. Oh bener. Ari bahasa Inggrisna buka panto naon? Open the door. Pendedor. Ari bahasa Inggrisna panto teu dibukakeun we. Nyegedor-gedor atuh. Kasus. Balik. Waduh, kasus. Beladuk, tong lewatinya bisa abu. Kan dia kena pantong dulu. Motor. Sana. Obeng, mana obeng? Oke. Tinggal lu nih. Kasus ya mah bleguk kata di bawah segala. Jangan panyokel. Tengan. Wah, bisa dipakai tuh ya. Bisa sih. Lucu ya. Woi, ayo asup. Kumacarana mana? Tuh. Adik. Wah, kasus Ayo asup. Kalang keula ieu batu berat.
Saya ngumpul nih. Tunggu. Tusuk. Duh, kurangnya saya ngompol. Oke lah, Dogon. Ajik, nah bobogan dirinya mah guna kitu. Naon tuang tong sagala di dinya. Ada ketinggali atuh eta. Ih, kunaon? Heuh, itu ke pemajikan urang euy. Diculupkeun kena tinta pilkada. Cenah meh teu nyolok di tempat lain. Aduh, kasus di mah. Aduh. Ah. Kunaon, Kang? Ya gabus nyeri. Geus tong dirasa sigalain budak lalaki wae. Nangtung. Lemah. Kunaon aya Willy? Diputuskeun jadi hati. Geus tong dirasa. Jika lain laki wae. Kasus. Wah, Cik, gitar, komputer, wah, Cik, gitar ada kieu mah, euy. Wah, komputer Apple, Apple. Wah, Mahal mah, euy, piano, euy. urang masih gana mau jadi euy ngabangsat di dieu. Kunaon ari maneh? Tuh. Kasus mah. Maneh mah belimplan, maneh mah pira kitu wae oge atuh. Keun wae da mah lain nu apalun. Ku sieu teh hayang meuli domba, maneh teh kawin. Wah, ieu halus ieu. Anjing, ieu gitar pamungkas anjir, halus kieu. Ieu cepet. Geus banget cepet tah. Ori. Ayo ka ditu. Woi, gali. Anjing, emas badak kieu. Wah, jadi mah kawin teh. Gali emasna badak kieu. Anjir. Jadi kawin mah anjir siga Hotball Paris. Kasus euy. Kasus naon deui maneh? Balik weh. Balik coy, ieu tinggal geus bebenangan kieu, geus kalem wae, tong ari mah mulai nu apaleun ieu. Tapi euy. Naon deui? Tuh. Waduh. Kasus. Aduh. Mantap gue lah. Simpen di gitarna. Iya kemana? Simpen luhuran kulkas ya lah. Simpen gitarna. Anjir, 4 tahu euy. 4 tahu. Kerupuk. Ayo, tuh aja mah. Aduh, sing balik ya teh balik. Kampret. Oh ya ngomong. Nah, mah bukan dinya mah gede kitu, gede anjing. Geus tong dirasa. Jika lain lawewe lah. Obeng. Kebalik. Bantu dibuka. Kang curi. Lu sih ngahalangan. Adira lihat. Keun kena tinta pilkada. Cenah meh teu nyabut. Aduh, yang ceri aing. Mun direwas. Tah budak tingali mikna ge make awi anjir, the best-nya. Keren. Ai bahasa Inggrisna panto naonnya? Cuan ke. Kadenge euy.